Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siga tos rada tunduhnya panginten ungina mulih pangaosan mulih lalajo. Karena cika masa paling resep lalajo. Lamun peuting tas lalajo ayeuna pantes ngaosna tunduh. Cakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag-jag sigananya. Alhamdulillahi nahmadu hamdan bila goyah wa naskuruhu syukron bila nihayah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, julusuka saatan fi majlisil ilmi la tamusu qalaman wala taktubu harpan khairu min alfi pasin tasaddaqta biha. Wa qala ba'dul hukama
Ila aroda ayada haropad lahu kholaqo wa nasaba ilaika. Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tipayun pribados ngaturkeun rebunuhun ka penesa penjajah pacara. Oge ngaturkeun rebunuhun ka penesa pembawa ieu pangaosan. Pimpinan masyarakat, pimpinan keulamaan, pimpinan pangaosan di tengah-tengah kota Bandung. Anu tadi pernah diuningakeun bahwa di dieu mah tilu sasi sakali. Malah sigana batan kurang mah mending langkung tina tilu sasi sakalinya gitu. Tapi alhamdulillah saat nu ayeuna pangaosan wujud. Karena mustamena hadir sigana sanajan tilu sasi sakali ge diayakeunana teu hilapeun ingeteun makana pangaosan. Alhamdulillah wa syukurlah. Ngaturkeun rebunuhun ka ibu-ibu jeung bapak-bapak nu ngadorong wujud pangaosan ku hadirna. Mudah-mudahan takdir Allah Ta'ala ieu teh hiji alamat pembawa pangaosan, pimpinan pangaosan, pendorong pangaosan, pembicara pangaosan ku Allah rek dibagjakeun dunyana jeung akhiratna, alamatna dipaparinan ilmu jeung dibisakeun amal. Malah mudah-mudahan para yang yuswana barokah umurna gampil milari maisahna, salamet dunya jeung akhiratna. Ahlina nutus milih ka jati mulang ka asal, pancak kaki ibu atawa rama sadek ata putra atau tetangga. Moga-moga digunturan ku rahmat Allah dihampura dosana cang padang dalam barjana ala hadiniah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sate acan pribados ngisi kana waktos tipayun adalah hapunten kasadayana tina rupi-rupi dosa nu patali sareng sadayana agungna alitna lahina sareng batina kinten bareng hapunten. Alhamdulillah wa syukurlah kasolehan mana sadayana kang pribados yaitu kamari sadiati ayeuna sami-sami kasangapunten pisan. Hadirin wal hadirat anu mulya. Sigana di dieu mah pangkolotna pribados. Malah tadi teh ye pribados mah yang ulah orang sasauran rek ngahadirannya wungkul pedah bunga warta amasuta kapungkur teh pribados ku si masantren sorangan di pangresana seuna teh poncol teh sorangan teh ya batur teh nganepi ka tungtungna saking aya waktos ngadamel ponok di dinya malah nepi ka ayeuna santrina di Bandung teh nepi ka sakit di masjid dieu ya teh. Jadi baheula mah Bandung teh lautan api ayeuna mah lautan ngaji. Ngaturkeun tak muga-muga ka ibu-ibu jeung bapak-bapak nu ngadorong wujud pangaosan ku hadirna ku Allah muga ditaekeun ilmuna simpi ka jadi bisa jadi muqarrabin jeung arifin. Satungtung can ditepikeun kan muqarrabin jeung arifin muga-muga tong ka dipisahkeun arwahna jeung jasadna. Ngan ari pribados mah sanes bade nganasehat ya teh. Da pangkolotna ieu ngan ukur nyeroskeun aya lalakon we kitu. Tuh. Ngan pribados oge bunga warta masuta sabab ilmu ieu teh rek nyitak jalma-jalma jadi ahli sunnah wal jamaah. Ari ahli sunnah wal jamaah teh umat Kangjeng Rasul teh jadi 73 golongan. Nganu 73 72 mah moal hanya tina neraka teh. Nu bakal hanya tina neraka mah sagolongan ahli sunnah wal jamaah. Anu sagolongan teh dibagi 8 teh. Cing urang dina golongan kasabarahan anu 8 teh. Hiji golongan imam-imam a'zam khalifah Islam nu baheula. Kedua mujtahid mutlak sagala ilmu kaijtihadan ku anjeunna saperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i jeung Hambali.
Katilu ahli hadis anu sahih turun cukup na ilmu hadisna. Kaopat ahli golongan ahli adab, ahli alat, ahli nahwu, ahli saraf, ahli lugot. Turun cukup dina ilmu hadisna, cukup dina ilmu ayeuna ahli lugotna. Teka campuran ku golongan 72 akur jeung madhab anu opat kalimana ahli qiraat jeung tafsir anu takwilna akur jeung ayeuna madhab anu opat saperti kumaha walatan sa nasibaka mina dunya tong poho jalan balik ka Allah tina anjeun ku Allah dibere untung tina dagang ke di dunya. Walatan sana si bakal mina dunya tong poho jalan balik ka Allah tina anjeun ku Allah dibere untung tina tani ke di dunya. Tu walatan sana si bakal mina dunya. Kagenepna ahli tasawuf sakumaha petunjuk dina ajtia katujuhna nu saperti tekad Kangjeng Rasul jeung para sahabat. Nu kadalapanna ahli sunnah wal jamaah teh bener encan ngan sok ngaraji bab akidah di salembur-lemburna. Dahayang bener eta teh golongan ahli sunnah wal jamaah. Anu can bener ngan sok ngaraji ari kitu mah ayeuna bener henteu ngaji tara. Teu kajumlahkeun kana golongan ahli sunnah dan nu kadalapan teh bener encan ngan sok ngaraji bab akidah di salembur-lemburna. Tak ieu pribados teh ari nu haladir ka dieu teh aya ti antawisna urang kidul pribados mah hampir sisi raut kidul urang Turki teh urang kidul matak sasauran moal Indonesia da urang Sunda urang kidul rek basa Sunda we kitu teh tapi anu haladir ka dieu teh rupi-rupi aya anu jangkung gede, aya nu penek leutik kitu teh. Aya anu geus pol ilmuna teh, aya anu masih diajar keneh, tanu diajar keneh teh bisa encan ngan ngaji ngeureuyeuh bab akidah di salembur-lemburna. Tah pribados teh piwarang sasauran di dieu teh sok sieun teuing ahli ayeuna anu laleutik hadirna ka dieu bisa encan teu kabawa kana golongan ahli sunnah wal jamaah tak arek ngetes ayeuna teh timimiti awalu wajibin alal insani barat tanya sabaraha teh ka ditu heulaanan supaya kajumlahkeun nu can bisa teh hayang bisa eta jadi ahli sunnah wal jamaah. Ibu-ibu jeung bapak-bapak apal keneh awal wajibin alal insani insyaallah. Sarerea bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqon pangheulana anu wajib ka manusia nyaho ka Allah sarta dalilna bisa 20 sifat nu wajib di Allah 20 sifat nu moal di Allah hiji sifat nu wenang di Gusti Allah jumlah 40 hiji hanteu salah opat sifat nu wajib di para rasul opat sifat di para rasul hiji sifat nu wenang di para rasul jumlahna
aqaidi rasul salapan jeung 40 hiji tadi jumlah 50 jejeg sing kaharti samemeh nafsil nu 50 sifat ieu heula hukum akal hukum adat ngaran hukum natapkeun hiji perkara kana perkara nu sejen teu sulaya tawang ngeuweuhkeun perkara tinu sejen saperti ngeuweuhkeun anyar ngaran akal cahya lemas ti pangeran kanu negrak kanu samar tos semet eta we bumi sing bisa ge isukan dia rompok diteraskeunana manganda mun can bisa kitu-kitu acan himah teh ta ahli sunnah wal jamaah teh nu sok ngaraji bab akidah di salembur-lemburna can bener ge ngan lamun bener teu ngaji taramah teu kajumlah kana ahli sunnah nu kadalapan-dalapan acan eueuh ahli sunnah nu kasalapana umat Kangjeng Rasul teh waktu Kangjeng Rasul pupus teh dibagi dua hiji ayeuna Islam sajati kaduana jalma anu munafik nepi ka jadi 73 golongan teh ka dieu teh geus beh dieu teh ngan urang sing inget nu jadi ayeuna pembawa ka urang ahli sunnah wal jamaah teh eta golongan Imam Asy'ari tak tiap nyebutkeun ayeuna Imam Asy'ari eta golongan ahli sunnah wal jamaah ngaran golongan Imam Asy'ari teh anu nawarallahu basairahum lam yakbil aqwan makusifu bil haqiqat ku Allah taala ayeuna basirahna dicaangkeun teu kapitnah ku aqwan sanajan ningali kana montok pare teu resep kana montok pare tapi resepna ka Allah nu ngamontokeun pare jadi di mana tukang tani kasawan ningali montok pare resepna teh kana montok pare we teu kapahi jalan balik ka Allah tina montok pare dala biwujudi asarihi ala wujudi asmaihi Allah nuduhkeun ku montok pare teh kana ayana asma tina montok pare ya qadir hedat nu bisa ngamontokeun kana pare gula amis dala biwujudi asari ala wujudi asmaihi nuduhkeun Allah ku ayana gula amis teh kana yen Allah tak bisa ngamiskeun kana gula ya qadir ya murid dala biwujudi asmaihi ala wujudi sifatihi nuduhkeun Allah ku ayana asma teh kana ayana sifat kudrot jeung irodat lamun aya asma ya qadir tantu ya kudrot ya murid aya irodat dala biwujudi sifati ala wujudi datihi nuduhkeun Allah taala ku ayana sifat teh kudrot jeung irodat kana ayana dat Allah nu ngabogaan kudrot jeung irodat di mana urang ka tukang tani kasawan ningali montok pare teu kapan jalan balik ka Allah ka mana atuh tina montok pare teh resepna kana montok pare sabab bakal alus buahna legana bangsa kieu piraku teu meunang satonton acan mah tuh udah gana berkilat bertingkat berpangkat ingat man lam yakun lahu saihun pasaitunu saihu jalma teu boga guru keur jalan balik kalau tina ningali montok pare maka setan guruna teh jadi teangan atuh urang guru mun ningali montok pare sing nepi ka nyaho di Allah tina montok pare ya qadir ya murid nepi ka talajum jeung kudot jeung irodat di mana kudot jeung irodat dibrai eta dat ngomong kudot jeung irodat teh Allah teh mangi we Allah
kulusain halikun ila wajah Allah wungkul nepi ka ayeuna iman ilmi yakin anu yakin hakul yakin mun geus eueuh diri urang makhluk ayeuna eueuh Allah wungkul aya madlum ngaranna nihayatul madlubin ibtida dina salikin ari salikin mah ningali kana montok pare permulaanana teh tapi nepi ka yakodir jeung ya murid talajum jeung kudut jeung irodat nepi ka dat Allah madlub tungtungna teh salikin mah tungtungna majub ibtidana ayeuna ti makhluk ibtida ayeuna salikin nihayatul madubin ibtidana dina salikin da ari salikin mah ti dieu ti makhluk heula tak ieu teh tujuanna ngaji kitab ieu di tengah-tengah Kabupaten Tasikmalaya mencitak jelema kabeh supaya jadi ahli sunnah wal jamaah mimitina tina awal wajibil al insani asohibul bait arrokum fi baitihi amu urang can ngartos usahakeun supaya urang teh bisa ningali kana rupa tina rupa ieu teh Allah nyeun rupana teh timul yakodir jeung ya murid ari kapan asma yakodir ya murid mah talajum jeung kudrat jeung irodat ari geus kapeh kudrat jeung irodat dat Allah teh tanu ngabogan kudrat jeung irodat kulusen halikun ila wajah dat Allah wungkul nu aya teh tah muga-muga sadayana anu haladi teh dicita ku ahli pangaosan di dieu bisa menjadi ayeuna muqarrabi jeung arifin cicing dina golongan ahli sunnah wal jamaah rupina pribados teh ngetuk kasadayana ieu teh da pangkolotna kitu urang sarerea supaya nyicingan dina golongan ahli sunnah wal jamaah sok sumonam bisa ayeuna dina katujuhna atawa kagenepna cacak nu kadalapan ge geus alhamdulillah nyaeta anu bisa encan sok daek ngaji bab akidah di salembur-lemburna cakapeun sakitu ti pribados malemes teu pantes badag matak nerag leun mata keheul pamugi ageng hapuntenna panutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.